urang menceritakeun tentang eta tadi dijadikeun ku ari di ilmu falak. Abajadun hawazun hatayun kalamanun sapasun korosatun dozogun sakhodun dozogun eta teh abajadun alif ba ta sa abajadun alif ba jim dal jadi hiji dua tilu opat. Hatoyun hawazun adalah hawazun ha 5 waw genep zai 7 hatoyun haletik ha 7 8 to 9 ya 10 geus bisa sakitu ge geus bisa urang dudukunan teh kalamanun kap 20 lam 30 mim 40 nun 50 tuh kan sapasun sin 60 fa 70 ain 8 terus korosatun kop itu kop 100 ro 200 korosa 300 terus itu sakhodun dozogun eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula ngalak eta heula urang abajadun hawazun atayun kalam hawazun atayun kalamanun sabasun atuh moal bisa ngitung urang ka dituna ke kapangijin ha sabaraha angel atuh geus kitu mah tuh aja urang lamun nyaho kana usna ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us April abhamtun April hamal to 9 Mai sarhun Mai April Mei sar saor hun 8 April Mei Jun Yun Jan Hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9 tinggal kemarin dipraktekkan guys ya sangaran Zenab Zena hitung kurang Zai sabaraha nun sabaraha ba sabaraha dipakai kain ku sa dedi jadi dukun dia ganti ku ari ulah pakai sorban pakai cetok ku ari hatuh babari sebenarnya dukun atau banyak pas gitu bandingan ku ari ulah ilmu eta bae ilmu naon cenah kiai hitungan Jawa loh kira mata kudu bisa orang kos gitu teh anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa